diuruslah kuari ku ahlina di awak kurang teh aya roh anu suci kok naudzubillah bisa jadi kafir atawa teu kafir mah tapi bisa jadi maksiat tak kabair aya naonan ye aya nafsuan di awak kurang mantak dibagilah nafsu sesuai jeung aya nu dina Al-Qur'an. Irji'i ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Eta mah nafsul mutmainnah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi kapan aya nafsul ammarah? Innan nafsal ammaratum bisu. Nafsu ammarah bisu. Aya deui nafsu teh nafsul radiyah radhiyallahu anhum maradu'an. Zalika liman khasyya rabbah. Atuh nafsu geus aya di Al-Qur'an kabeh ge. Mantak dirangkumlah ku ari thariqah. Aya nafsul lawama, aya nafsul mulhamah, aya nafsul gitu mutmainnah, aya nafsul mardiyah, aya nafsul radiyah, aya nafsul ammaratun bisu, aya nafsul kamilah. Nah eta nafsu masuk eta. Coba di mana posisina nafsu jeung aya naonan teh anak buahna mana nu kudu dipertahankeun ditarik mana nu kudu dipicen melalui zikir lah jeung tafakur terus dimuraqabahan ku urang untuk supaya nafsu anu kudu dipicen ieu kalaluar zikirna ge pake tarik napasna la ilaha illallah dibabukan di hulu kolbu aya di kenca handapeun susu didinya lah nementak la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tapi tetep nu kadeureut Jawa Ambon bah lamun Jawa Ambon gede la ilaha illallah na rada panjang lamun kadeuleuna la Jawa Ambon rada leutik rada pendek mun kadeuleuna Jawa hansip la ilaha illallah na 11 bae